Ningali konten batur ngadahar jantung cau ayeuna urang ge rek ngadahar jantung cau di lala besti. Sacan ka pasar urang rek olahraga heula geus teu kuat besti ningali awak jebagna jiga talenan. Da ari ngonten dahar wae nyeun dahareun di dahar nya heueuh we rek teu jebag kumaha. Balik olahraga urang manggih tukang lala besti meuni salaleger teh ieu jiga mun ngalati kebon ieu mah. Tuluy ayeuna rek meuli heula tahu tempe. Pokona mah rek konsisten mengurangi perminyak-minyakan jeung lemak-lemakan besti tapi kumaha engke we. Tuluy rek ka pasar heula ayeuna meuli cengek. Ari cengek mah kudu selalu aya nya da moal matak badag kana awak. Tuluy rek meuli endog pan cenah lingan lamun anu diet mah kudu loba ngadahar protein cenah. Ke endogna urang kulub, urang moal digoreng ayeuna mah rek dikulub we. Yen samol oge ayeuna mah rek dikulub moal digoreng besti biasana mah kot ngeunah teh samol goang diceos ku minyak panas teh nya. Alah cenah diet engke oge sakedeung deui botram. Ari urusan botram mah kumaha engke we nya besti da ieu mah teu geunah we awak kitu sok nyeri punuk wae jabaning kot asa bareurat kitu jadi urang teh maksakeun kitu ieu teh olahraga teh. Ari umur geus ngolotan mah geuningan besti sok sieun dararatang panyakit geuningannya. Tuh tingali lalabna ge jantung cau urang teh ningali jantung cau batur nu ngararonten jiga nu ngeunah dicocolkeun kana samol. Pokona mah ere konsisten we sanguna teh 5 senok besti tuh tingalinya seubeuh moal teuing kumaha engke we. Jeung enog dikulub ieu teh nya disamarkeun ku samel urang teh lamun ngadahar kulub enog hungkul mah da sebel. Jeung bonteng we sapalagrang ieu teh tingali tuh besti lalabna teh. Ayeuna urang ngasaan heula jantung cau. Nah ieu teh urang meni parasaran teh kana rasa jantung cau da biasana baheula urang kolot teh sok diangeun kitu diangeun make santen di sayur diangeun teh. Ari cek urang mah ngeunah ieu teh di jalan lalab dikulub hungkul oge ngan rada aya kesed-kesedan kitu ieu teh. Tepati ketang kesed-kesed teuing mah da tadi teh geus dikulub teh tuluy dikumah jabaning ngulubna teh make uyah. Tapi nya leuwih ngeunah mah heueuh dipasak kitu make santen ieu mah di sayur besti. Ngeunah palebah daunna mah ieu teh lain daunna heueuh naonah eta anu kelopak-kelopakna kitu geuningan besti. Tapi lamun anu palebah cau laleutikna mah meni kesed teh pisan besti semu pait sia kalaka ih teu ngeunah urang mah. Lamun daun-daunna kelopakna mah ngeunah teu kesed-kesed teuing. Wareg oge geuningan besti sangu 5 senok enog 2 oge heueuh da loba babaturanna make lalab jeung sambel.